Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik hareuos teteh sadayana? Alhamdulillah tepangde sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Di edisi tilu-tilu ieu dongeng anu bade dipedar teh judulna Sieun Ngabohong, biasana Ambu Aing Wawang. Cariyos ieu kantos dimuat di majalah Mangwe nomor 2778 genep belas dugi ka 22 April tahun 2020. Karya Ambu Aing Wawang ieu mangrupikeun karya kadua anu tayang di Niradia Official. Adik-adik masih emut karya Ambu nu kahiji naon? Cobi kaluru di channel Niradia Official. Kumaha? Tos kapendak judulna? Laras pisan, judulna Kinanti Bobo Nyalira. Tos tayang di edisi 12. Anu penasaran hoyong terang biodata narasi pangarang? Tiasa ninggal di edisi 12 ieu. Ambu Aing Wawang teh cepeng damel di RA Islam Al Jauhar Wado. Tuh, tos manco payunan channel Niradia Official. Murang kali Al Jauhar Wado. Aya anu nuju silih cepeng panangan, aya anu manco payunan channel bari 2 rema panangan nuju kraraina. Duh, lucu pisannya. Cing, urang ninggal deui salajengna. Tuh, aya anu ngajajarnya. Gareulis karasep, sok enggal kadar ieu. Urang dangukeun dongeng karya Ambu Hidep. Prestasi Ambu Aing Wawang oge tos seueur adik-adik. Di antawisna hiji, piunggul harapan hiji Carpon Pasanggiri Pakarangan. 2. Juara 3 bercerita Porseni Igra Kabupaten Sumedang. 3. Juara hiji nyerat Carpon murang kalih nu diayakeun Sumedang Bersastra. 4. Juara 2 nyerat Carpon Komunitas Jejer Cacaka. 5. Sababaraha kali piunggul nyerat fiksi mini dina FBS. Rasareng nu sanesna. Cariyos ngeunaan Sieun Ngabohong nyarioskeun hiji tokoh anu namina Kinan. Sakolana di RA Al Jauhar mendakan artos tina lokerna. Ngawitana mah atoh emutan teh mau dipasarkeun jajanan pasti wareg. Tapi Kinan emut adit kaicalan artos. Teras deui emut cariosan mamahna. Saupami mendak barang anu sanes kedah disalabarkeun, Kinan kedah jujur. Antukna eta artos teh dipasihkeun ka bu guru. Duh, jujur pisannya Kinan teh. Ke sate acan neraskeun kana dongengna. Teteh bade naros heula ka hidep sadayana. Patalina sareng jujur, cobi. Nabi anu gaduh gelar Al-Amin atanapi jujur saha? Leres pisan Nabi Muhammad. Salah sawios kajujuran Nabi Muhammad dina hal ical galeuh di antawisna jujur dina pangaos, jujur dina timbangan, jujur dina kaayaan barang sareng sagala rupina. Aya kajantenan waktos penduduk Mekah ngarenovasi bangunan Ka'bah. Sadayana pahoyong-hoyong nyimpen Hajar Aswad. Antukna aya gempungan. Yen sing saha wae jalmi anu ngawitan lebet, mangka anjeunna nu kedah mutuskeun saha kinten anu kedah nyimpen Hajar Aswad. Ari teh Nabi Muhammad anu ngawitan lebet ka Masjidil Haram teh. Ku bijaksanana Rasulullah nyimpen Hajar Aswad di luhur sorbana. Teras nyungkeun perwakilan ti masing-masing suku nu aya di Mekah pikeun nyepeng tungtung sorban. Teras nyimpen Hajar Aswad sacara sasarengan. Tidanget harita Nabi Muhammad kenging gelar Al-Amin anu hartosna tiasa dipercanten tanapi jujur. Tah eta pedaran ngeunaan Al-Amin atanapi jujurnya.
Ayeuna mah urang teraskeun we kana dongengna. Kumaha? Tos siap sadayana? Sieun ngabohong, karya Ambu Ai Wawang. Di kelas B RA Al Jauhar nuju diajar kreativitas ngadamel gambar cap nganggo media bogol cau, kertas sareng esen pewarna makanan. Ibu guru ngabagikeun kertas sareng bogol cau kenging motongan. Kertas salambar sewang sareng esen sababaraha warna dina mangkok. Anak RA anu soleh sareng soleha, hayu calikna, cuang ngariung. Saur ibu guru, barudak caralik ngalih calikna tina kursi kana karpet dina lante. Nu sanes mah tos merenah caralik ngariung. Ari Adit masih keneh uyak-uyak dina korsina. Adit, hayu calik di dieu, nuju milarian naon? Bu guru naros. Artos Adit dina saku teu aya, Bu, waler Adit. Sabaraha artosna Adit? Wah, atos ditabungkeun sanes? Bu guru naros deui. Henteu, Bu, nabung mah atos, eta mah 5.000 artos pamasihan Enin kanggo jajan Adit. Adit semu ngalowe siga nu bade nangis. Atos, kin ku ibu dipilarinya, murag panginten. Kin bade uih pami ibu sasapu di pilarian. Ayeuna mah Adit caliknya. Ibu guru ngupahan Adit. Margi tos katinggal Adit bade nangis. Mangka Adit mah upami nangis sok lami jaba sok gandeng. Akhirna Adit oge calik ngariung. Lajeng ngabandungan bu guru anu nuju nyontohan heula cara ngagambar cap bonggol cau. Ngawitan cap tina bogol dicocolkeun kana esen tina mangkok. Teras tempelkeun dina kertas. Bentuk sakumaha kahoyong. Bade ngadambel kembang, kantu nyocolkeun capnya diriungkeun. Gambar motif batik atanapi dijajarkeun oge wios asa rapi. Bu guru maparin contoh. Tah kieu nya sapertos kenging ibu. Bu guru nembongkeun gambar cap ka barudak. Der, barudak ngadaramel dina kertas masing-masing. Ulfa, Kinan, Ade, ngariung mangkok esen kutiluan. Ibu, abdi mah teu tiasa. Gita ngagerewek. Sadayana, murangkali RA mah pinter. Moal aya anu teu tiasa, sok cobian. Motifna mah kumaha kahoyong Gita. Bu guru bari imut. Suasana kelas recet. Aya anu bahe oge mangkok esena. Bu guru, abdi mah atos. Kinan ngacungkeun hasil karyana. Kinan pinter. Tuh, tinggal barudak. Ieu kenging Kinan gambarna kembang. Saur bu guru. Ayeuna gambarna simpen dina loker Kinan. Kinan mapah muru lokerna. Barang bade sok nyimpen gambar kana loker, Kinan ninggal artos ngagoler. Barang dicandak, artos teh 5.000. Tapi Kinan mah teu rumaos gaduh artos 5.000. Tos saminggu Kinan mah teu dibeukelan ageng. Ku mama ukur dipasihan 2.000. Aya atoh dina hatena Kinan mendak artos. Mun dipeserkeun jajanan pasti wareg. Tapi Kinan emut. Tadi Adit kaicalan artos. Boa ieu artos Adit. Tapi pan ayana dina loker Kinan. Ah, Kinan sabil hatena. Nuju ngemut kitu, Kinan emut cariosan mamahna. Saupami mendak barang anu sanes milik urang, kedah disalabarkeun. Kinan kedah diajar jujur. Ulah janten tukang bohong. Tukang bohong mah kin teu dipikanyaah ku Allah. Akhirna Kinan masihkeun artos ka bu guru. Ibu, ieu abdi mendakan artos dina loker abdi, tapi abdi teu rumaos gaduh artos 5.000. Bu guru imut, lajeng ngusap rambut Kinan. Barudak artos Adit kapendak. Alhamdulillah aya Kinan mendakan bari jujur masihkeun ka ibu kanggo disalabarkeun. Adit bingah.
Kinan oge bingah tos jujur, kinan mah sieun bohong, sieun teu dipikanya ku Allah. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun, tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Miradia Official, teras di like, komen, share sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.